Kenyang tak kula mah. Pak RT. Ampun, saguru sailmu teu ganggu. Eta mimiti aya videona ge aya di Facebook, munggahan part 1. Waduh. Munggahan part 2. Nepi ka part 7. Munggahan. No ai puasa na tengah tahun geus nyarimi harap jaga kan. Yo aya sabu si juri aing. Sabar. Eta kan merat baju salaki hewan. Jadi ibu meureun teu perdulinya salaki teh rek beungeut kasep rek henteu nu penting boga. Teu parduli eueuh mah nya boga salaki teh rek geuning rek cager nu penting mere. Rek balik rek henteu nu penting duit. Anjay. Rek hirup rek henteu nu penting duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rogima anfur rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya wa rogima anfur rajulin dakhala 'alaihi ramadhan summa nasarahu qabla an yughfara lahu wa rogima anfur rajulin adraka indahu abawahul kibaru fala yudkhilahul jannah wa qala aidan al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimina bi syahri Ramadan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, asatid wa asatidah, para kiai anu kupribados kalintang dipika hormat, muga-muga sadayana sehat wal afiat. Oke, anu jantan wasilah pribados tiasa sumping deui ka dieu pangarsa Bapak Kiai Haji Abdul Manan. Mudahan Pasaepul Manan. Pasaepulnya. Sanes Pak Abdul sanes. Heeh, paingan ngahluk. Ulang sanes. Mudah-mudahan sehat Pak Kiai. Oke, ketua yayasan pohodai Karisma Darussalam, ketua yayasan Darussalam, mudah-mudahan ia lembaga kemanfaatan ilmunya berlanjut dugi ka poe kiamat, sehingga lembaga ia hadir ikut mencerdaskan anak-anak bangsa, utamina murangkalih nu aya di ieu wewengkon. Ais pangampih kapayung negara, pangarsa Bapak RW, Bapak RT, oge manawi Bapak Lurah aya, Bapak Lurah, Bapak Kadus gitunya. Mudah-mudahan para pengurus nu aya di ieu lembur, di ieu wewengkon dipaparinan kakiatan kangge amar ma'ruf nahi mungkar
Sebab kumaha ge ketika urang boga jabatan itu mempermudah untuk berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Lamun hirup teh RT acan rek amar ma'ruf teh cadel. Nah, gitu minimal ai jadi RT mah rek amar ma'ruf teh boga alasan aing RT. Ek nu ditarunjuk ku maneh ai naon mah teu diturut mah tah ngeunahna boga jabatan teh eta gitu. Mawi ibu bapak hadirin rahimakumullah pidoana moga-moga para pengurus nu aya di lembur urang sing sareha. Dewan pengajar dan dewan kiai nu aya di yayasan moga-moga dijembarkeun beunang. Para agnia, ibu-ibu sadayana, alhamdulillah nikmat sehat wal afiat urang tiasa kempel ngariung di ieu haflah mubarakah dalam rangka tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan teh cek urang mah menyambut bulan suci Ramadan. Karena tarhib itu akar bahasa nanti rohaba. Jadi urang teh ayeuna teh keur berlapang dada menyambut bulan suci Ramadan. Menyediakan ruang anu luas sehingga urang ramah, sehingga urang teh nampi dengan kedua belah tangan atas datangnya bulan suci Ramadan. Maka itu menjadi budaya di mana khususnya di daerah urang nyata jadi budaya tarhib Ramadan menyambut bulan suci Ramadan. Alhamdulillah sabaraha sasih kapengker panginten emut kene Bu emut margi Pak Kiai Abdul Pak Kiai Saiful Man pohoy kamari Pak Kiai Saiful Manan saurna teh hoyong ngayakeun tarhib Ramadan. Mawita mah hoyong ngayakeun Rajaban ngan geus teu kabagian. Oh da ing ngaredak mah hese. Disangka teu payu meureun kami teh. Matak pasah wengi ngawe-a ka abdi ngemutan cenah kanggo enjing disangki teh panitia ti Bandung hanas abdi ngawal teh kieu di Cileunyiina macet hehe cenah gitu. Disangki teh panitia di Bandung dan wengi teh abdi teh weh di Bogor nya kajeun teu nanya ge. Wengi teh weh di Bogor pada teras ka Cibiru Bandung. Da matak ngawal teh kitu disangki teh panitia ngantos-ngantosan teh Pak Kiai Saiful hampura Pak Kiai eta teh gitu. Mudah-mudahan ieu acara sing ageng barokahna. Dina raraga urang nyambut bulan suci Ramadan maka siap-siap sadayana naon perlu disiapkeun hiji dohirna dua batinna lantaran urang masuk aya kasebutnakeun rek Ramadan teh ka naon sok aya kabahasakeun munggahan aya urang mah munggahan teh identik jeung barang dah atuh ge barang dah betul. Poe ieu ngaliwat di Centin. Isuk ngaliwat di Cemimin. Engke di Ciyuyun. Tangke cuma dia urang ngaliwat di Cikokong. Tah urang mah identik munggahan teh dahar, malulu dahareun. Padahal nukur dilakonan nyaeta nyiapkeun dohir batin. Nyiapkeun dohir urang bebersih dohir bat naona awak urang dibersihan tina sanes kanten kotor matak sok aya kuramas geuning nya sok aya naon cenah kuramas tanu kadua bebersih dohir teh persiapan dohir teh masjid tempat-tempat ibadah siapkeun supaya urang sadayana ketika memasuki bulan suci Ramadan genah ibadah resik betah pan ai bersih mah betah hate oge laras kitu henteu nyolokan panon teuing laras rek sakedeung di datang bulan suci Ramadan sajadah di laundry supaya naon ketika urang sujud dina naon dina tarawih Allahu Akbar sembriwing wangi nabrak irung betul. Kalau bah iman teu bersihan begitu Allahu Akbar. Hanit. Sajadah teh bau cokor. Nah, maka persiapan dohir nu dimaksud adalah siapkeun tempatna supaya urang ibadah teh geunah merenah tuma. Nu kumaha? Laundry sajadahna teu di laundry ge olesan minyak seunit.
supaya nu sarujud teh tumanina. Tah saterasna batin urang bersihan memeh asup bulan suci Ramadan hayu kabehan silih hampura siap ulah sabalikna ieu mah minta hampura engke geus lebaran emang rek panjang umur jadi lamun rek minta hampura teu kudu ngadagoan teu kudu ngadawan lebaran ayeuna memeh datang bulan Ramadan urang geus silih hampura mantap urang sok aya kalana jeung nu hirup minta hampura kanu tos maraot oge urang geuning sok ziarah nyekar leres tah nu mawi eta teh ciciren pikeun urang bahwa urang kedah persiapan dohir batin lantaran loba jalma rugi naon cenah loba jalma rugi bahkan ayat 3 golongan dikategorikeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu bakal kaasup rugi nu hiji rogima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya rugi jalma rugi kacida saking rugina hina duniana oge balangsak di akhiratna nu kumaha ongkoh nguping jenengan Kanjeng Nabi disebut tapi teu daek maca sholawat ongkoh kadangu Nabi Kanjeng Nabi disebat tapi teu daek maca sholawat jalma nu teu maca sholawat ka Kanjeng Nabi direken rugi matak ieu majlis ieu pertemuan urang wengi ieu teu afdol lamun teu maca sholawat siap maca sholawat siap kela leungiteun Pak RT ka mana ayah Pak Haji RT ayah Pak RT ka dieu lain aya geus beres sambutan bisa tuluy balik ka dieu aya siap bade didangukeun bade sanes wungkul didangukeun sasarengan urang maca sholawat setuju kama qala mahirjin tahirul qalbi wa barik. يا حبيب الله اكتب لنا
Kompak jawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abada habibika khairil khalqi kullihim. Siap. Pamagat wungkul. Maulaya sholli wa sallim daiman abada habibika khairil khalqi kullihim. Lumayan. Si bapak geus teh kanyut udah Maulaya sieun katinggalun rombongan. Ayeuna bagian ibu-ibu siap Bu? Ulah hayang keleh ce siap. Abi ku kumaha ge ieu daripada lalaki nu pakena ibu-ibu. Andai kata penting ieu ibu-ibu kiih kabeh palit dia lalaki. Siap Bu, siap Bu? Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bener kompak ibu-ibu mah. Aya nu mata salat bari nutupan irung wae aya. Maulaya. Salam. Bari cilang-cileung wae aya. Nunukeun bibir batur. Maulaya semua. Henteu lain nyindir jeung henteu ieu. Daramang sanes. Alhamdulillah. Moga-moga ieu jalma nu kumpul penting ieu sadayana dihampura ku Allah. Amin. Anu sumping kenging rahmat Allah. Amin. Anu teu sumping mudah-mudahan sami kenging rahmat Allah. Mulih di dieu sadayana kenging magfirah Allah. Hah? Sing kabayar aya nambahan sorangan sing kabayar hutang. Berarti meureun aya nu boga Gusti nu agungnya eta mah jalma hideng sorangannya. Bener. Duh Gusti doakeun ce sing baroga naon? Sing baroga mirek rezekina geus mayar. Mayar hutang. Kan kahade mimiti pepeujeuh. Mi HP aya geus boga mah buru-buru bayar. Ulah sok hareres. Lantaran eceung ge bingung lamun keur teu dibayar teh sok era pendak aing paling dahayang eta ngaji sieun pendak jeung si Iis. Aya Iis aya. Aya. Oh, indung maneh meureun. Kamari ge pendak nu hajat geus dulak-dulek wae ceuy Iis teh. Merek kode meureun di ditu nama. Cok. Oh, cok. Ieu mah jalma niis pisannya ngarumasak naon teu boga dosa aya keur nginjem meuring ngaririhan bae nya cenah. Keur teu dibere nginjem hayu we nelponan nya cenah. Sapoe bolak-balik ngawe 3 kali nya cenah. Aya geus mah diinjem mah niis nya cenah. Heueuh aya inget deun aya. Ku aya pendak ge ce lain teu inget eta unggal pendak eta kitu bae ce. Yo aya lain teu inget aing mah aya kitu kumaha? Yo aya lain teu boga duit cenah ngomongna teh kitu alus. Lain teu boga duit ngajuk mah eueuh jang mayar cenah kitu. Ah atuh eta mah teu niat we. Betul. Laras. Angkat ngabejaan. Aing mah lain nyindir ngan ieu mah nambahan panyakit anu naon nu watados. Sing inget keur butuh naon cenah? Ih. Sing inget keur butuh lantaran batur mere nginjem teh lain pedah loba duit. Oh. Embung pegat silaturahmi. Dengekeun sia. Kena siap ucap kicau. Bu, batur mere nginjem teh lain pedah loba duit sieun putus silaturahmi. Lantaran nu geus-geus lamun teu mere nginjem teh ngabaudan. Betul? Mantap didoakeun sadayana muga-muga sing
galedek milik rezekina. Hek sing gura giru mayar naon? Ulah dingkeng bisi aya anu nyin aya nu nyindir kumaha lamun aya nu ngagorowok kada pun imah euceuk. Pak naon anter ka mana? Ka Cenung. Nek naon ka Cenung? Uang tagih. Nah geuning bogan sok harese pan kamari cen DWA teu ngabales uang ngagorowok we hareupeun imahna. Kumaha ngagorowokna? Kama qala syahrukan wa kajol. Kain kenyangka kan Ustaz pindah bahasa India. Nah, aya suara curig nih. Kenyangka kula mah. Pak RT. Ampun, saguru sailmu tong ganggu. Biru sasadenan teu. Dari aya penampakan. Aya suara eueuh rupa. Bo. Kade ulah sok naon? Ulah sok jong. Eta hutang ka jalma, komo hutang ka Allah. Matak tahun ieu urang jadikeun momentum kangge nebus dosa urang ka saha? Lantaran dauhan Rasul rogima anfur rajulin
dakhala alaihi ramadhan summa salakha qabla ayyughfar lahu. Rugi jalma, saking rugina hina di dunia nalangsa di akhirat. Nu mana ongkoh asup kana bulan suci Ramadan. Ramadan asup kana umurna, tapi Ramadan ninggalkeun manehna can meunang panghampura Allah. Ketika Ramadan berlalu sementara dia tidak mendapatkan ampunan Allah, qabla ayyughfar lahu, belum mendapatkan ampunan Allah, maka dia adalah orang yang rugi. Kenapa dia tidak mendapatkan ampunan Allah? Karena dia pertama meninggalkan kewajiban, yang kedua tidak memaksimalkan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Mata pikir orang ayeuna persiapan ketika masuk bulan suci Ramadan, yuk jadilah orang yang berpuasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari, kemudian dirindukan oleh surga. Amin. Amin. Hoyong dirindukan ke surga. Ayo. Rumusna aya 4. Aya sabaraha? 4. Hiji talil Quran. Naon cenah? Talil Quran. Maca Quran. Diajar Quran. Ngajarkeun Quran. Ngamalkeun Quran. Eta nu dikarindu ku surga. Lamun ibu can bisa ngajarkeun, belajar. Bu? Lamun ibu can bisa maca, diajar. Geus bisa maca, ajarkeun. Komo syukur-syukur nepi ka ngamal? Andai kata orang can nepi karena pengamalan, maka dalam aspek pembacaan pun itu sudah bagus. Naon cenah ce? Nya, kakarak bisa maca ge urang kakarak nepi kana maca unggul, can nepi kana pengamalan tos sae eta. Tadi saur Pak RW, saha? Pak RT, alif lam mim. Bukanlah satu huruf melainkan 3 huruf. Ayeuna sahuruf dibalas ku Allah 10 kebaikan. Alif lam mim sabaraha huruf? Ayeuna kali 10. Sedangkan di dalam bulan puasa mah, dalam bulan suci Ramadan dilipat gandakan. Untung henteu? Mantak peupeujeuh. Begitu sumping bulan Ramadan, setar orang menjadi orang yang mau membaca Al-Quran. Agar kenapa? Agar apa? Supaya orang sadayana termasuk jalma-jalma anu dikarindu ku surga. Cuk surga teh Pak Saiful Kadio Gerapae atuh hayang kasuga bung paeh kumaha tadina nya. Nabi Idris debat jeung setan. Nabi Idris ya aing ada haron atul kieu rasana aing can dahar di dieu mah kan. Bu, Nabi Idris debat jeung setan. Nepi ka ceuk setan, ari Allah kawasa cenah. Kawasa Allah masukkeun kuring ka surga. Kawasa ceuk Nabi Idris. Ari Allah kawasa cenah. Mindahkeun nu bener ka nu salah, kawasa. Kawasa ceuk Nabi Idris. Ari Allah keur naon ayeuna? Yo, bisi hayang nyaho Allah keur naon? Ceuk Nabi Idris. Allah teh keur marentahkeun aing nyolok mata maneh, cos. Eta mata iblis teh mata nangan hiji, da sesa nyolok Nabi Idris. Jadi iblis teh pecak hiji. Lantaran pernah dicolok usaha ku Nabi Idris. Ku Allah dibere hadiah lantaran eta Nabi Idris geus ngelekeun setan, ngelekeun iblis. Dititah jalan-jalan usaha ku Allah ka mana? Ka surga, batur mah lain ka alam parung. Cek Allah, Idris kira jalan-jalan sok, yuk buruk nanti kami penghubungan. Kemana jalan-jalan Gusti? Ka surga. Ngan kulantaran lamun hayang ka surga kudu maot heula. Wayana kudu dicabut. Kumaha atuh? Begitu jalan-jalan eta Nabi Idris, wayana kudu dicabut heula nyawana.
Kapaksa dicabut saeutik tina indung suku saeutik. Saeutik kumpul tina indung suku kakarak ge dicabut tina indung suku kot ngajurit. Eta kan ukur indung sukuna wungkul nu dicabut. Henteu kabeh henteu. Jadi nyak mun. Indung hungkul. Ngut. Nu ulah dia ni kekeongan. Eta kakarang indung suku wungkul. Kumaha majeritna? Parat di langit ka hiji nepi ka langit ka 7 ngadenge cerita Nabi Idris. Bu, Ibu, supaya urang teu kaasup jalma nu rugi. Manfaatkeun Ramadan. Siap. Hiji waspada. Ulah dugi ka ibadah urang dina bulan puasa teh mudah-mudahan sia-sia. Sia-sia ku pertaruhkan dalam satu bulan, menahan dahaga, lapar dan hawa nafsu, menahan dahaga dan lapar. Barang dicampur teh eueuh naonan, eueuh pahalaan lantaran lain puasa nu batal tapi ganjaranana. Lamun aceng hitut di jero cai batal ada puasa. Iya. Lamun aceng hitut di jero cai batal puasa. Nah, tapi lamun ece ngomongkeun batur pahalana nu naon. Lamun ece hasud ka batur pahalana nu naon? Nu batal. Nu mawi kudu waspada. Bu, Pak, jangan sampai kita berpuasa 1 bulan lamanya tetapi demikian urang sadayana teu kenging ampunan Allah. Di dalam bulan suci Ramadan penuh keagungan. Nah, sebab bulan Ramadan teh kalebetna ogenan dengan kata lain, nama lain dari Ramadan adalah Syahrul Quran. Naon cenah? Syahrul Quran. Bulan diturunkannya Al-Qur'an. Matak dina momen Ramadan urang sadayana ayapkeun program tadarus. Program naon? Tadarus. Bade secara kolektif berjamaah di masjid setelah taraweh atau sebelum taraweh mangga. Bade di bumi masing-masing monggo. Nu penting aya kegiatan kangge urang lain kangge batur. Kangge urang. Bila perlu catat ku urang sebagai bahan motivasi. Poe ieu ngan ukur menang 10 ayat. Poe isuk sabaraha ayat. Engke dikalkulasikeun selama sabulan sabaraha ayat urang eta mampuna. Cicing. Hek engke jadi bahan obrolan jeung balad jeung tatangga ceuk naon menang sabaraha ayat kamari. Alhamdulillah ceuk ngan ukur menang 1 juz. Aya ceuk abdi make ning 3 juz. Ayo aja, abdi teu sajus-jus aja. Nah, da mejus we ayo. Teu hormonnya kebakur ayo mejus we ayo. Oke, jadi bahan motivasi obrolan jeung tatangga kan diobrolkeun teh amalan akhirat lain ngomongkeun dunia. Hate moal panas tapi bakal adem. Bu. Aya jalma hasud gitu masih dikeun amalan akhirat. Aya eueuh jarang dina aya lagi menang urang hasud karena naon mah karena amal akhirat mah tuh aing hayang teuing bisa salat kawasi itu tah mun mah aing bedek salatna menang kikituanan mah urang nu teu meunang mah urang hasud karena nikmat batur tah matak lamun engke ngobrol jeung batur teh ceuk naon menang sabaraha juz penting Ngeunah obrolan teh ngadorong kana kataatan, ngajurung semangat kana hayang deui maca Quran,
keun wae beh dieuna keun urang rada naon rada ebrek ka batur lila-lila masugan insyaallah bakal dituturkeun ku kaikhlasan amin rangeng di dieu teh naon ka kuping bacaan Quran harus kitu nya cing bade naros ka ibu ari ibu ngupingkeun nu ngaji Quran di mana di masjid kaganggu kitu kaganggu henteu justru ketika orang ngupingkeun lantunan ayat suci Al-Quran di masjid ketika orang ayat dina bulan suci Ramadan itu menjadi momen jadi ciri khas betul sehingga kunaon orang sok ngadago-dago bulan Ramadan karena Ramadan punya ciri khas tersendiri salah satu na ayat taraweh nu kadua na sok aya anu naon anu tadarus betul diunggal masjid ka kuping rangeng rangeng kumaha oh eta pokona mah pokona eta we reang rangeng rangeng reang pokona mah wah jalma sehingga haneuteun ka kupingna teh tak ieu oge dangukeun nu maca jadi ibadah nu ngupingkeun meunang roh pamuda sarupa mana ieu pamuda? Ya. Aya? Ya. Ieu pamuda atawa duda eta di Medan? Aya pamuda ya? Ya. Ari duda aya duda? Loba. Atawa promosi? Nyia roda ka Ciamis. Mane samun jeung sasabon. Ngaduda kerosong tiris mendingan minum baygon waras masih dengekeun si mamang keur minum susu ka segelong ajangan kieu DPM duda ka hade ulah kenceng deui DKM duda DKM si atuh tinggal milihan jamaah atuh daftar so bu ade yo ulah jangan sampai orang tiap tahun puasa tapi geuning tiap tahun rugi naon lantaran urang ongkoh hirup di jero bulan suci Ramadan tapi geuning urang teu termasuk jalma nu meunang ampunan Allah puasa nama tamat taraweh nama tamat ngan teu meunang ganjaran di Allah kulantaran urangna lalai naon cenah lalai ai puasa mah tamat nepi ka sore betul puasa nama tamat nepi ka sore tuh ai salat na ditinggalkeun aya nu kitu nya aya puasa nama tamat Pak barudak teh puasa nama tamat tapi geuning salatna kakantun da sare teh sare wae aya deui puasa nama tamat di mana di isuk nepi ka sore tapi geuning dina jero puasana aya nu parasea aya teh yuk hadirkeun kawaspadaan jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama daripada pakai parasea bibir daripada pakai ngaromongkeun batur mending maca jalma nu maca Quran akan dirindukan oleh surga nu kadua nu bakal dirindukeun ku surga teh adalah wa hafidil lisan anu ngaraksa kana bieu geus dibahas gitu matak teu di jero bulan puasa teu di luar bulan puasa satu kemistian pikeun urang sadayana mampu menjaga lisan kardos nu kasabaraha nu katilu wa mut'imil ji'an naon cenah mere tuang kanu lapar dina bulan biasa hese dina bulan biasa rada sangli mana banget lapar mana henteu tapi bulan puasa mah rata-rata kabeh jalma
Mantak mengpeng urang mendakan bulan suci Ramadan. Hayo galakkeun naon? Tingkatkeun sedekah, kesadaran untuk naon? Berbuat sedekah. As-shadaqatu tanfa'ul bala. Sedekah itu mampu menolak bala, menjauhkan dari bala, menghindarkan dari bala. Urang sadayana sing jadi pelaku lain jadi bala dusun. Hulu dia bala tak. Kalau selama ini kita hanya menjadi penikmat dari pemberian seseorang, maka tahun ini kita menjadi orang yang menikmati memberi orang. Kalau selama ini hanya menikmati pemberian, oh ngecedok kan sopoh. Tolak surah haram jadah doang. Jadi pohon deui aing mah. Oh. Eta mah lain menang apakeun ce eta mah? Eksiden eta mah. Eta mah insidentil eta mah. Lain menang apakeun eta mah insidentil. Eta mah ngadadak ngapalkeun bieu eta mah ngalewat kitu eta mah. Tuh mah sok ngaganggu jurig cenah. Gitu. Kalau selama ini kita hanya mampu menikmati pemberian orang lain, maka tahun ieu pastikeun ku urang, usahakeun ku urang, hayu naik saeutik level teh sing jadi pelaku anu mere orang yang menikmati pemberian orang lain dibanding dengan orang yang menikmati memberi orang lain jauh berbeda. Kalaupun kita bahagia menerima pemberian orang lain dibanding kita bahagia mampu memberi orang lain, rasakan sendiri. Hese aing bejaana nah itu dicobaan. Sakoe kira ku ecek mau tuangeun ka masjid memeh magrib, hei ditarimakeun kuno puasa, da lega hate teh. Leres teu? Urang mere ka batur bareng batur teh katingali butuhna, batur katingali bungahna, lega teu hate nu mere? Lega nu mantap. Jalma nu mere bakal leuwih bagja tibatan jalma anu di sakai deui. Jalma nu bisa mere bakal leuwih lega. Oh baturan. Jalma nu geus mampu mere ka batur hatena bakal lega daripada anu di ber. Lain bikang urang di mana nembal bae nya. Eta kaajengan bari jeung teu wawuh. Kok mau ka salakina. Untung aing teu kawin jeung urang dieu. Bo? Bo. Mantak ieu isu puasanya cenah. Tingali boga tuangan, ingat ka mana? Ka kolot terutama. Ka saha? Nyieun kahadean memeh ka batur ka kolot. Ka saha? Memeh ka batur ka kolot. Ajengan naon? Kumaha lamun kolotna jauh? Anjeun barang bere ka jalma anu saluhureun ka hati anjeun sarua eta ge. Akhlak anjeun teh sarua jeung memperlakukan kolot sorangan. Gitu. Jadi sabalikna, lamun anjeun nyarekan batur anu saluhureun anjeun sarua eta ge. Sarua jeung nyarekan mapejet kolot sorangan. Dengein. Ibu nyarekan mitoha, sarua jeung nyarekan kolot sorangan. Aja mau totan aing. Matak kahade. Lamun urang ayeuna jauh jeung kolot, maka usahakeun. Kumaha usahakeunana? Zaman kiwari mah canggih, teu bisa mere anu realna sebagai urang bentuk kepedulian ka kolot, teu bisa ngirim kolotna TF. Transfer Brimo naon deui
dana naon deui asa top up tuh bentuk kepedulian ka kolot ieu mah aya kabatur bagur aya ka kolot aya kabatur bagur aya ka kolot ulah sampai nak urang disebutkeun ku batur bagur aya ku kolot sorangan na'udzubillahi min dzalik kunaon milik urang sempit susut da kulantaran urangna tambelar kanu jadi kunaon milik urang susut kunaon hate urang sempit wae kunaon rumah tangga pagujud we pagujud awet namangan rumah tangga jeung manehna geus teu kahitung lilana di bujangan jeung parahan nepi ka geus layan nya atuh kudu kumaha Pak Haji Saiful awet tamangan buru-buru pariksa hubungan jeung kolot pariksa bisi eta aya resep karas kita akan merasa berharga kehadiran orang tua manakala orang tua sudah tidak ada di sisi kita. Saat itu engkau akan merasa butuh kepada sosok ibu, walaupun ibu hanya bisa memberikanmu semangat lewat kata-kata. Saat itu ketika engkau ditinggalkan oleh orang tuamu, kalian semua, kita semua bukan kalian, kita semua, saya dan Anda semua akan merasa butuh kepada orang tua. Maka naja manfaatkan momen di mana kita masih memiliki orang tua. Jangan sampai kita menyadari betapa berharganya orang tua manakala mereka telah tiada. Dalam konteks ini kama qala Haji Roma Irama kehilangan rohahu soneta. Sudah tiada baru terasa
berharga. Kartos itu makanya Bu, salah satu kewajiban kita sebagai anak adalah berbakti kepada orang tua, sebagaimana konteks yang ketiga dalam sabda Rasulullah SAW, rogima anfu rajulin adroka ingdahu abawahul kibar fala yudkhilahul jannah. Rugi orang yang semasa hidup dia berdampingan dengan orang tua. Rugi orang yang semasa hidup dia bersama orang tuanya tetapi tidak menjadi alasan dia masuk ke surga. Dengan kata lain, dia tidak berbakti kepada orang tua. Ongko hirup bebarengan jeung kolot tapi geuning teu jadi jalan ka surga. Nah, datu bakti kanu jadi orang tua. Ayo selamatkan diri kurang. Jangan sampai kita menjadi anak yang tidak berbakti. Bukankah kita tahu bahwa selama ini mengurus anak-anak begitu susahnya? Bukankah kita merasakan selama ini bahwa tenaga kita habis untuk berjuang demi anak? Bukankah kita pun merasakan bagaimana sosok ayah dalam membela kebutuhan anak? Bagaimana sosok ibu yang selalu ada dalam memenuhi kebutuhan anak? Anak tidak peduli dari mana datangnya, yang penting orang tua mampu memberikan sesuatu yang kita inginkan dan kita butuhkan. Maka dalam konteks ini kita semua harus mampu berbakti kepada orang tua. Apapun posisimu, apapun pekerjaanmu, seperti apapun kita, maka wajib bagi kita berbakti kepada orang tua. Nu boga jabatan, sok ku jabatanana. Nu boga ilmu, sok ku ilmuna. Nu boga harta, sok ku hartana. Nu boga tanaga, sok ku tanagana. Insya Allah ketika kita berbakti kepada orang tua dan kemudian orang tua kita ridho kepada kita, maka itu akan menjadi jalan surga yang terbentang bagi kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Lamun anak ditinggalkan kudu jadi kolot, lamun anak digantunkeun kudu jadi indung bapak, maka pegat benang ijabah antara Allah jeung manehna. Lantaran ulah disangka kanikmatan urang nu ditarima ku urang ayeuna teh ladang urang eta teh tapak doa indung urang baheula. Seperti naon bapak ayeuna eta teh indung urang baheula. Seperti kumaha urang ayeuna ceuk eta teh indung urang baheula ngadoakeun. Tak lamun hayang leuwih tohaga hasilna sing alus baktina kanu jadi saha? Kanu jadi orang tua. Tuh. Bu. Ibu. Capek ngurus budak teh? Heeh. Nu mawi capek-capek ge sing jadi ganjar? Capek-capek ge sing jadi pahala. Ayo komitmen tahun kamari urang pagujrud teu kaburu nalingakeun budak-budak acan. Teuing puasa teuing henteu budak teh. Ngan ukur katingali teh sahur bareng, buka bareng we wungkul jongjonna teh. Ayeuna mah urang kudu nalungtik budak nepi ka mana tah Ramadan tahun ayeuna. Siap. Ya insyaallah. Jangan sampai Bu, kita mempunyai anak, mereka tidak mementingkan kewajiban puasa, bahkan mereka tidak menyadari betapa pentingnya ibadah puasa. Yuk, tumbuhkan kesadaran bahwa mendidik anak untuk beribadah puasa adalah satu kewajiban bagi orang tua. Nyapunya? Nya ulah jongjon kakarak nempo budak buka bersama. Ulah jongjon pedah budak sahur babarengan, talungti ku ibu nepi ka salat nabu. Talungti ku ibu. Naon sababna? Mang pirang-pirang indung bapak isukan teh balangsa, ngalangsa lantaran pendak jeung budak di akhirat beda akhlak, beda amal.
Naudzubillah. Ya Allah ya Karim. Jang naon lain tai maneh teh anak kuring nya cik bapak minta saeutik kahadean ti maneh nah geuning bapak sieun tuh suara neraka ngaguru kumaha cek budak Pak lain teh hayang mere nya bapak teh bapak abdi baheula di dunia salira teh bapak abdi baheula di dunia tapi hapura Pak bororaah kuring wani mere ka bapak sanajan sakede siki sawi kuring teu wani mikeun lantaran nasib kuring teh salamat teh henteu isukan di akhirat. Yuk jangan sampai urang sadayana mengalami hal-hal seperti itu gara-gara beda akhlak jeung anak, gara-gara urang teu nalingakeun anak, gara-gara urang teu peduli ka anak. Nya, laras teu? Sing jadi jalma nu tanggung jawab kana kewajiban. Ketika datang Ramadan tahun ayeuna, jadikeun momentum ku urang penebus dosa. Jadikeun Ramadan tahun ayeuna penebus dosa tina sanes kanten dosa-dosa nu geus dipigawe ku urang lantaran saha nu apal tahun ieu teh adalah Ramadan terakhir pikeun saha? Pikeun urang sadayana. Teu aya nu ngajamin tahun hareup urang pendak deui jeung Ramadan. Leres? Teu aya nu ngajamin ceuk. Mata kudu bener-bener urang teh ieu teh naon ngaranna teh memaksimalkan ibadah bulan Ramadan. Gusti nu agung. Ai Ramadan teh sok karaos ku abdi mah lain irit eta teh Bu. Leres? Bulan puasa teh jalma teh lain irit eta teh. Kalaka beki bengkak pengeluaran. Betul? Lantaran sore ngumpul-ngumpul dahareun. Leres? Nya. Encan Janari teh dahar deui. Tuh. Encan engke geus pertengahan Ramadan jalma buat bitbot. Oh. 10 hari pertama masjid nu rame, pasar nu sepi. Betul? 10 hari pertama masjid nu rame, pasar nu sepi. 10 hari kedua masjid nu sepi, pasar nu rame. 10 hari ketiga orot jeung jamaah-jamaahna. Nya, ka mana pindahna? Ka pasar rame. Berbondong-bondong. Teu aneh lantaran Ramadan terbagi sabaraha? Ramadan terbagi 3. Aya 10 hari pertama didinya babak kualifikasi. Nah, jenah? 10 hari pertama babak kualifikasi. Penyaringan tadi dinya. Aya nu lulus di 10 hari pertama, maka dia akan lanjut ke 10 hari kedua. Orang yang masih bertahan siang puasa malam taraweh beurang ngapuasa peutingna aya keneh di masjid bertahan masih keneh taraweh di masjid sanaya kan ukur 10 urang bertahan keneh itu dia berarti masih naon masuk ke babak baru babak semifinal. Di mana-mana geus babak semifinal mah saeutik naonna pesertana. Betul? Lamun babak kualifikasi loba pesertana. Leres tah? Memasuki babak semifinal sedikit peserta yang terjaring, sedikit peserta yang ikut. Apalagi dalam babak final. Beuki saeutik. Mata ulah aneh lamun masjid di naon di akhir Ramadan bagi orot ya ulah aneh. Sebab itu adalah babak final. Ganjarannya lain batrak deui itkum minan nar, pembebasan dari api. Ayo dibebaskan dari neraka. Ayo bertahan sampai akhir. Pertama 10 hari pertama sing kuat. Ieu mah aya kahiji wat taraweh. Udah, saya imam. Ieu mah cenah bagian Pak RT. Aduh, cenah ieu mah.
Lila imah lila geura imah. Nah gini RT mah cenah sok salse. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kumaha cek pemuda? Diuk. Angkot 0 genep budak imah ngetem. Isuk mate. Saya imam ieu, tah ieu mah cenah bagian pas Saiful Manan. Mantap cenah. Hei terus. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Beres taraweh. Ngalieu Pak Abdul Manan ka tukang tiluan aki-aki ngajedak. Nu hiji nyangsang naon dina jandela. Nu hiji nyang saya dina tihang. Nu hiji ngajongkeng dina sajadah. Digorotoh ku incuna. Kunaon ieu? Aki sia kunaon? Mabok taraweh mah. Lain cenah aki maneh make ngabudak kitu eta bibit. Bieu mah ieu utah cangkaleng. Aya jalma taraweh ulah pilih. Ai imam anu gancang mah daek taraweh, ai nu laon mah. Nah, itu pun termasuk babak kualifikasi. Itu pun termasuk saringan. Hanya mereka yang bertahan dari awal sampai akhir, dialah pemenang sesungguhnya. Maka urang sadayana kam min shaimin loba jalma anu anu puasa dina poe dina beurangna qiyamul lail dina waktu penting tapi teu meunang pahala. Ngan ukur menang illal ju' wal atas, ngan ukur menang haus jeung dahaga. Ngan ukur menang naon? Haus jeung cangkeun. Pak, yuk sadayana gerak ku bapak rasakeun nya, buktikeun ku bapak gerak, buktikeun ku ibu salakina indungna ya, salakina pamajikanana budakna ngalabring ka masjid bari dituyun geura rasakeun getaran teh sok geura salaki pamajikanana ijing budakna mun boga budak dua bawa duanana, boga budak tilu bawa nana, bapak boga pamajikan dua bawa dua nana. Ente boga hiji sapotong bawa nu sapotong deh. Bawa ka masjid rasakeun getaranana kunaon lebaran ngeunah kana hate lega alam dunia, hate teh lenglang kabeh ka masjid. Kabeh poe eta mah ngarasakeun kemenangan. Nu susah, nu ngangluh poe eta mah. Matak lamun urang hayang lebaran unggal poe bawa anggota keluarga ka masjid. Hartos ente. Jangan sampai kita semua memeh Ramadan mah semangat ieu urang tapi geus Ramadan malah kedehe. Betul? Rindu Ramadan, rindu Ramadan, rindu. Pemuda siap ngirup-hirup masjid, siap ngirup-hirup masjid. Kade mi HP lamun rek ngaudangkeun sahur make seni. Ieu mah kolotrak mik teh. Oh disangkana mik masjid teh panas meureun. Aing teu nyaho eta jalma unggal ngahirupkeun mik masjid sok ditariupan teu hati aing mah. Panas meureun mik masjid mah. Aya penduga. Waktos di masjid parantos nunjukkeun setengah tilu. Sahur. Eta mah jalma nu deukeut ka masjid di mana beureun darah tinggi poe sunat langsung. Make seni atuh, Ceng. Make
Make seni sok baca sholawat heula sebagai urang naon sebagai akhlak ke Kanjeng Nabi dina bulan Ramadan. Sholawat heula kakara kadituna ngahudangkeun sahur supaya jalma nu keur sare oge remeng-remeng kakuping ujug-ujug pak beletak sahur tuh ngabung batu dina kasur. Oh pot ngajembul eta jalma nu ngisi pot asup deui ka jero. Atuh nu ge pot muncrat kana beungeut. Pakat usoak eta ngahudangkeun sahur. Bu, Ibu, semangat Ramadan harus tetap terjaga dari awal sampai akhir seperti apa yang pernah dipesankan oleh Maher Zain Ramadan. Saban waktu bangkit jiwaku, kau sungguh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Oh Ramadan, Ramadan, oh Ramadan. Ramadan, ku mohon bisa pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan bulan Al-Quran mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Oh Ramadan, aya nu jauh jeung salakina aya. Aya nu jauh jeung pamajikanana aya. Aya nu jauh jeung budakna aya. Aya nu jauh jeung dulurna aya. Batur mah nu dareukeut kaburu silih anjangan minta hampuran ka makam indung babarengan. Batur mah nu dareukeut kaburu jeung dulur pageyek-geyek paheuyeut-heuyeut leungeun nyaangan kuburan kitu. Urang mah nu jauh teu kabujeng, yo ulah salah niatan dina hate. Ya Allah nitip dulur abdi. Ya Allah hampura dulur abdi. Ya Allah hampura saroge abdi. Masya. Ya Allah hampura bojo abdi. Hampura putra putri abdi. Lantaran dina momen Ramadan aya nu bisa kumpul jeung budak anak aya.
aya nu bisa kumpul jeung kolotna aya aya nu bisa kumpul jeung dulurna aya pikeun urang sadaya apapun kondisi urang ayeuna yuk ulah ngahalangan kana taat ka saha ulah ngahalangan kana taat ka Allah ulah ngahalangan kana sang naon karena semangat ibadah puasa. Andai kata poe ieu urang jauh jeung kolot teu bisa munjungan ka kolot telepon. Teu boga telepon doakeun. Kartos? Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Teu karaos balas betah di alam dunia. Dina hal puasa aya nu Senin, aya nu Salasa teu kudu riweuh. Kabeh ge boga disiplin ilmu. Nah, sesuai disiplin ilmu. Nah, aya nu ngangge falakiyah, aya nu ngangge ru'yatul hilal. Nu make falakiyah di antara meureun poe Senin, anu make ru'yatul hilal di antara meureun poe Salasa. Urang kudu ka mana? Tong riweuh-riweuh. Ikuti we ulil amri minkum. Salah saurang di antara pemerintah nyata, urang mah boga pemerintah, urang mah boga jalma anu geus dipercayakeun dina hal ieu meureun departemen keagamaan. Tah kual sakitu mangga. Bade nuturkeun ulama nu aya di tempat mangga. Teu kudu riweuh. Kitu tah. Teu kudu riweuh. Ieu mah masinikeun poe Senin, poe Salasa puasa henteu teh. Aya ku jalma ari ngaliwat anu ka 7 jungkelan ceuh. Eta ngaliwat munggahan. Eta mimiti aya videona ge aya dina Facebook, munggahan part 1. Waduh. Munggahan part 2. Nepi ka part 7. Munggahan. Nu aya puasana tengah tahu nyarimi haram jagat. Ari munggahan beuki, ai puasa batur puasa kalah nyarimi manehna mah. Haram jadah. Rugi ceng ulah kikituanan. Matak lamun urang sadayana karunya ka indung ka bapa sok ibadah puasa. Betul. Leres. Mudah-mudahan sing sarehat panjang yesus. Lantaran Bu eta kabeh nu opat amal teh hiji naon? Talil Quran 2 wahal ngajaga lisan 3 mere tuang kanu lapar 4 wasaimina fi syahri Ramadan jalma nu puasa dina bulan suci eta teh Bu eta teh nu 4 perkara teh kabawa kasampel ku urang dirindukeun urang teh ku surga lamun salatna kabawa salatna kabawa jalma ari puasa tamat tarawehna tamat salatna teu tamat tuh asar di mana lohor kumaha tuh di tempat-tempat di jam 8 lagi ditempo salakina ditempo metohana apem ibu sing waspada aya 3 golongan anu jalma amal tapi geuning pahalaan lantaran gara-gara salatna teu ditarima ibadah nu sejen teu ditarima. Ilu jalma anu salatna teu diangkat sanajan sajengkal dina luhureun sila. Sabraha? 3 rupa jalma anu salatna teu ditarima, boro-boro ditarima, diangkat ge amalan salatna dina luhureun sila. Henteu sanajan sajengkal. Karatatun la tartafi salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Aya 3 golongan anu salatna teu diangkat sanajan sajengkal dina luhureun sila. Hiji rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Lalaki nu jadi pamimpin tapi kaumna mikang ngewa ka manehna. Lalaki nu jadi imam tapi makmumna mikang ngewa ka manehna. Nah bisa ngewa, nah bisa ngewa, bisa hewaeun gitu, bisa benci. 3 alasanana. Kenapa?
pemimpin itu dibenci. Kenapa imam itu dipikang ewa? 3 alasanana. Hiji, jahilun. Naon? 2, fasikun. 3, ahli bid'ah. Naon cenah? Jadi lamun ece arek hewa ka pamimpin kudu puguh alasanana. Nu mana? Nu 3, di luar nu 3 teu meunang. Hiji, bodoh. Naon cenah? Bodoh. Pamimpin anu bodoh. 2, pamimpin anu fasik. Lain fasik. Fasik melampaui batas, berbuat kerusakan. Gitu. Ongkos sok ngimaman tapi daekeun keneh judi. Ongkos sok ngimaman tapi daekeun keneh mabok. Ngadu dong. Bo, ibu, nu katilu ahli bid'ah. Dia berbuat demikian, berbuat itu tidak sesuai ahlu sunnah wal, maka nu kieu dibenci ku makmum. Nu kieu salatna moal kali. Nu kadua, wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Awewe anu sare. Ini tinggal datul. Awewe anu sare sedengkeun salakina marah ka manehna. Lain nyindir, mabejaan ieu mah. Teu kudu disindir. Awewe anu sare sedengkeun salakina keur marah ka manehna, keur ambek. Jadi lamun ece rek sare pastikeun heula boga dosa teu ka saha? Lamun ece boga dosa ka salaki, buru-buru minta hampura. Memeh sare, ieu mah barokah. Leh, kehulaan aing minta hampura. Aing sarua capek ngurus imah. Aing sarua ngurus budak capek. Mun hayang dihargaan sorangan bae. Hayang ditaya. Lamun ece ngukur ngurus wae kasombongan, ngurus wae ego, ke rasakeun mun salaki geus eueuh. Leungiteun kuring ngagiteun dikamarakeun ieu kuring leungiteun. Kalungitan ece teh mata pastikeun cek teu kudu isin minta hampura teh heula teh. Jalma nu daek minta hampura teh heula moal matak ngaragrageun kahormatan, teu matak bangkrut, teu matak hina. Justru jalma nu daek minta hampura teh ciri jalma cerdas. Hayu deui. Jalma nu daek minta hampura teh ciri jalma cerdas. Sebab dia membuang beban yang tidak penting, dia membuang beban yang tidak layak untuk diam di dalam hati. Ciri jalma daek naon menta hampura teh berarti eta jalma teh niat hayang bersih. Bapak pang alus-alusna lalaki nyaeta lalaki nu bijaksana. Pang alus-alusna lalaki nyaeta lalaki nu alus ka keluargana. Ulah jadi lalaki nu hayang dihargaan sorangan. Ulah hayang jadi lalaki nu hayang dihormat ngungkul. Tapi kudu pantas dihormat. Lamun hayang dihormat sing pantas dihormat. Hayang diajenan sing pantas diajenan. Hayang dituturkeun sing pantas dituturkeun. Betul. Da awewe mah mesin nyage ambak ka salaki, sangu mah anggar asa. Anjay. Nyapunya? Nyapunya? Awewe masalah lagi sa pamajikan ambak ka salaki. Kejo mah teu burung asa. Betul? Gerohanon. Seseuhanon. Sugan oceu ngambak ka salaki, pamajikan salakanan. Baju salaki diduruk henteu. Atawa baju salaki Allah bari
disusuh ngan bari ieu bari ngan cebrek. Yo aing san itu si Juli aing. Sabar. Eta hot merat baju salaki hewa. Jadi ngelampiaskeun teh kana naon? Kana baju da kana sakana jalan mah embung sieun dicabok geus-geus ge. Betul, Bu? Tapi dah pamajikan masalah jan hewa ambek ka salaki sango asa seseuhaneun beres kerohaneun kepelaneun gini. Gitu, Pak. Ai mah ngan hati-hati we konflik jeung ras terkuat di muka bumi mah. Bu? Nyabunya? Lamun Bapak rek konflik jeung manusia terkuat di muka bumi? Awewe? Kudu apa rumusna? Awewe mah lamun konflik jeung lalaki poe jeung salaki, hiji ambekna 3 poe. Ambekna 3 poe baeudna teh. Cagerna 7 poe. Nya. Cagerna 7 poe. Karang leunah lendeh. Normal deui teh. Oh. 3 tahun teh awewe mah ingeteun keneh kasalahan lalaki. So, geura bapak pase jeung pamajikan geura pasti nu geus-geus diomongkeun deui. Ih, awewe mah otakna, Pak. Oh, cerdas, kan begitu wongkol cerdasna. Tapi sanajan gitu, laki-laki tanpa wanita no. Besar. Iya, tidak berdaya. Kenapa? Karena laki-laki mampu berdiri tegak itu karena wanita. Betul, betul? Laki-laki mampu berdiri tegak itu karena wanita. Itu pun tergantung usia, Pak RT. Tergantung usia. Laki umurnya 40 tahun ke handap itu pandangan hidup. Dipandang-pandang hidup. Aya dia 40 nepi ka 50 teh mah pegangan hidup. Hirup alamat dicabak. Aya dia 50 nepi ka 70 teh mah sesa hirup. Nya. Dicabakan dicabak kadang-kadang hirup, kadang-kadang henteu. Kadang-kadang ge sesa hirup. Ye, akal mah aing menang mikir sarua. Bo. Para sepuh sadayana. Mudah-mudahan ieu urang sadayana termasuk jalma hiji anu diterima salatna. Amin. Nu kadua kabawa amal urang sadaya. Amin. Nu katilu kaluar tina Ramadan termasuk jalma anu dihampura ka Allah Subhanahu wa taala. Ayo diterima salatna. Ayo. Mulang ti dieu buru-buru minta hampura ka saha? Salaki. Ka saha? Salaki. Ustaz punten, cenah ari ustaz teh nyudutkeun wae awewe ai lalaki kumaha? Aya eueuh. Anjay. Mun geus atel beunang ti tadi heueuh tah cenah kitu. Gandeng esi geurang bawa sakono. Esi lain eta. Otim. Oh, otimnya. Ya, naon kan otimnya? Oh iya. Ya, lalaki oge sarua moal diterima salatna. Nu kumaha? Hiji, nu teu mere nafkah zahir. 2, nu teu nyumponan nafkah. Naon wae eta teh dua dana teh? Hiji sandang. Naon sandang teh? Anjay. Ini galaki itu duit. Jadi ibu meureun teu perdulinya salaki teh rek beungeut kasep rek henteu nu penting boga duit. Teu perduli eueuh mah nya boga salaki teh rek geuning rek cager nu penting mere duit. Rek balik rek henteu nu penting duit. Anjay. Rek hirup rek henteu nu penting duit. Inu maneh nepi ka kitu. Eli atuh coatim.
Tinggalan saya tahu melawan minta duit kok. Minta duit. Aduh, Gusti aku. Asana aing buka tetangga kalau cowok tim stres aing. Ayo we jalma nya. Bari nanya ulah sager kabeh bisi kiamat. Urain nu gelokna hidup cowotin hidup. Aduh, Gusti. Ya Allah ya Karim. Bu, hiji mere naon cenah? Kane bentok. Hiji mere sandang. Naon sandang teh? Keukeuh dan duit. Naon sandang teh? Lempak banget dia. Pakaian. Yo, lalaki wajib mere pakaian ka awewe nu alus. Alus cek kemampuan lain cek ukuran. Lain cek ukuran duit tapi cek kemampuan. Lain cek ukuran batur tapi cek kemampuan kurang. Standar utama adalah menutup aurat. Lamun bapak mere pakaian anu teu parantos isukan bapak. Aya salaki nu beak amalna gara-gara kagorengan pamajikan. Aya nu bangkrut salaki teh gara-gara kagorengan pamajikan, barang pake blekat-blekok. Atuh heuh. Atuh susu nongtot bukan nengtet. Mantap aing mah sok power nampak awewe geningnya. Pakai pakaian kurang pada, harus hayang pang kitukeun. Aing sieun ragrag pas saepul. Ih, astagfirullah aing mundak awewe dina angkotnya. Hai pakai blazer teh ajang. Pakai blazer mun kumaha mah digabroy meureun. Untungna aing kuat iman ngan si Imin aing teu kuat. Gusti eta mah diuk angkot mah ceng parup-parup atuh ceng. Angkot mah parup-parup diuk teh. Atuh aing teh heuda beuki ge aing isin atuh. Nya aing teh tutungkul wae teh ka didinya teh napa nu kitu teh. Ngan hate mah hariwang kitu sieun ragrag hayang panggitukeun tah. Oh kitu bisi ragrag aing mah. Tak lalaki lamun teu mere pakaian ka awewe secara naon layak, secara syar'i engke bangkrut lalaki kitu. Naon cenah? Bangkrut. Sahawe bangkrut bapakna, salakina, anak lalakina, siap ke bawah. Sorry sesuai kepang tarikna. Oh, gara-gara emak maneh make kolor abah. Jadi hiji nu bakal kabawa teh bapakna, salakina, anak lalaki, dulur boga dulur awewe teh matak bisi boga dulur awewe make pelakak-pelekok turuban ku kalung goni daripada bangkrut isukan. Bejakeun Bu, leres Bu. Nu kadua mere pangan. Naon pangan? Ibu geus gencan? Encan? Atuh engke beres di langsung ka imah. Ulah tindahan kikianan we ce. Bu, lalaki nu teu mere bantuan. Sok, abi nu naonna? Anu isyarat ibu nu ngomong buat. Lalaki anu teu mere. Eta termasuk dolim. Nu kumaha dolim? Pak, enggal emang geus di luar bieu, cing. Geus di luar bieu bari jeung teu mawa teu bungkus eta teh. RC tadengekeun, RC. Terus saya tuh orang Kuningan tukang macet beungeut aing di YouTube eta saya. Kadua si Angga eta. Eta dulu lagi haram jadah eta jelema. Eta mah lamun aya ekspresi nu pecet atokeun si eta mah. Lumayan jeung sampul YouTube.
Aduh, sing saha kana umur. Bu. Nu katilu. Sandang, pangan, papa. Naon papan teh? Nya imahan. Teu kudu mewah, nu penting hujan teu kahu. Panas teu kapal. Poin utamana ngajaga kehormatan rumah tangga supaya aktivitas nu aya di jero imah teu katingali ku datang. Naon bido pas saepul. Katingali ku tetangga keur rembrut. Hah? Jadi skandal mungkin. Ya kan? Bu, jadi rumah itu bukan tergantung mewah dan tidaknya, tetapi memberi kenyamanan. Kenyamanan dalam apa? Dalam menjaga kehormatan rumah tangga. Awewe nu soleh teu loba nuntut, naon cenah? Awewe nu soleh mah teu loba nuntut. Nu penting panas teu kapal. Hujan teu kahujan. Aya angin teu katiris. Gitu. Nu kaopat kewajiban lalaki mere pendidikan. Kewajiban salaki ngadidik pamajikan, lain kewajiban ajengan, lain kewajiban pasaepul. Kewajiban setiap laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Jadi ayat eta teh lain sanjungan, lain pujian, tapi penugasan. Bikin laki-laki supaya mampu mengayomi, melindungi, mendidik wanita. Maka kewajiban anu kaopat sebagai laki-laki adalah mendidik istri. Teu mere didikan dosa. Nu kaopat anu terakhir nu kalima perhatian. Nah cenah aja. Sekali-kali mah Pak sesakeun waktu. Pak sekali-kali sesakeun waktu jeung pamajikan. Supaya pamajikan bisa berkeluh kesah ka urang. Pokoknya mah sapoe eta mah urang jadi corong we. Sapoe eta mah urang jadi corong. Urang pamajikan cenah mau coblak gitu. Itu urang nyetel politron we, Pak. Gitu. Sok mah aya kumaha dieu, tos kumaha wae, di mana wae aya masalah naon dieu ngurus rumah tangga. Kedu cenah ngalir kana ceuli urang. Ketika dia sudah sudah mengungkapkan apa yang ada di dalam benaknya, dalam hatinya, seketika itu bebannya hilang. Dan ketika suami mau mendengarkan celotehan seorang istri, disitulah semangat untuk istri tumbuh lagi. Capek ge, seger deui. Teu kudu mewah. Teu kudu mewah ngajak pamajikan ulin mah berek perhatian. Gitu. Sekali-kali mah sediakan bahu untuk mereka bersandar dan mereka curhat kepada suaminya. Kalau selama ini kita hanya mampu menjadi suami, jadikan istrimu sebagai sahabat agar tidak ada rahasia dan tidak ada dusta di antara kita. Sekali-kali apa saya pun tapi jangan kemajikan gitu. Dengan memandangmu seperti memandang intan beria. Jika mengenalmu adalah satu kebahagiaan, maka bersamamu adalah satu anugerah. Selebel. Gitu. Ridho, ibu teh ridho lamun papisah jeung salaki ibu. Ridho, papa teh lamun papisah jeung pamajikan, Pak. Jawab, Pak. Tuh mata hayang nanya ka laki mah. Ongkoh aya jentulna, tapi ditanya teu nembalan. Disebut patung da udun. Pak, ridho bapak lamun papisah jeung pamajikan? Kahayangna. Ridho eta coatim lamun papisah jeung salaki. Soalnya coatim geus mewakili yang lain. Ridho ibu papisah jeung anak. Ridho papisah jeung ibu. Lamun henteu
akhlak amal kudu sarua. Akhlak amal kudu sarua lantaran opat rupa nu bakal ngabela mayit di jero kubur. Hiji salat, dua sodako, tilu bakti kalau jadi ibu rama, opat puasa. Numutkeun kitab Tanbihul Ghafilin, opat amal nu eta nu bakal ngabela mayit. Suk ka jero kubur, eueuh deui pemandangan nu bakal katingali ka pendaku urang iwal poek mongkleng. Nu bakal nyaangan teh adalah amalan maca Quran. Maka siapkeun caangan kuburan masing-masing, memeh di caangan kubatur, longokan kuburan masing-masing. Ti ayeuna ku macaan Quran, macaan sholawat, macaan istighfar, sholat ulah tinggalin, bakti ke ibu karama ulah pegat, sanajan sakola keneh can digawe bakti ulah eureun lantaran alam kubur teh sorangan jabapo kama qala Salman Khan. Sorangan jaba poe, sorangan jaba poe, sorangan jaba poe, sorangan jaba poe. Reksaha anu baturan, reksaha nu bela, reksaha nu bela, sorangan jaba poe, sorangan jaba. Sanggeus awak diasukeun ka kuburan, sanggeus awak diurukeun ku taneuh beureum, euy datang malaikat mungkar nakir, sanu bisa nandangana. Poek jabar sorangan, poek turgeum, poek turgeum, sorangan jaba poek, sorangan jaba kartos. Sanajan ibu di dunia resep make baju hideung, aa di dunia resep make baju hideung, tingali kaditu poekna peuting ieu can sabaraha dibanding poekna alam kubur. Tingali mangga cacak di dunia lamun mati lampu sok sumpek hade teh betul. Iya. Cacak lamun urang di alam dunia mati lampu teh sok ieu sok haliwu geuning lantaran teu biasa komo isukan di jero kubur jaba sorangan jaba poek. Nauzubillahi min dzalik. Sanajan di alam dunia euceur rajan di alam dunia euceur resep serba hideung. Bo sanajan di alam dunia euceur resep warna serba hideung. Entah mengapa sebabnya warna hitam aku suka hingga membuat semua benda yang ku punya hitam. Sujang kemana bapak sia? Emang gitu saya musiknya itu. Sanajan ibu resep warna hideung, resep warna poek, tingali dibanding isukan di jero kubur, ibu yakin bakal nalangsa jaba sorangan jaba poek. Sieun teu? Sieun teu? Atuh geus aya sieun mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.